Kitu tah Pangarsana Agung. Beungeus begitu mah. Kumane telik sani sina nyelidik keunaan si Jaka Sinangling we sekali. Malah henteu ngan sakur kitu euy. Dewek teh mah cicing. Wah. Ku dewek bakal disusut. Disusul ku kekuatan batin pikeun nganyahwankeun ngeunaan sabab musabab bangna si Jaka Sinangling jadi boga kemampuan anu saperti kitu. Anu jelas ieu kagagalan urang bakal mangrupa pangalaman anu montong nepikeun ka jadi pangalaman anu ngadua kalian euy. Di mana engke urang ngalakukeun gempuran susulan mangka eueuh istilah gagal deui euy dengikeun sia. Sabab lamun nepikeun ka henteu kabuka anu ceuk si Kunti mah tabir misteri ngeunaan si Jaka Sinangling jeung Cirawi kapaksa dewek nu bakal langsung mimpin barisan euy. Sakaligus dewek mungkin nu bakal modalan si Jaka Sinangling. Kitu kaputusan ti dewek mah euy. Kumaha satuju si lain donggala hawa? Setuju. Setuju. Satuju ngiringan kana kaputusan ti Pangarsana Agung. Namun mohon kitu we. Kedah diupayakeun heula nyelidik klik sani mah Pangarsana Agung. Ambarawa nyambungan kana caritaan kidonggala. Sikeun pamadegan rawa ge sarua tim kidonggala Pangarsana Agung. Manggeus kitu mah euy. Dewek satalina mah geus moal mere deui ampun ka si lain. Teu bisa dipercaya sakoplok ah. Tapi dewek geus bisa ngarti ayana kagagalan teh gara-gara lantaran si Jaka Sinangling milu ngabantu ka pihak musuh. Urang daguan we aya balik eta Silembong ka Banyawulung. Dewek hayang aya kapastian ngeunaan kumaha nasib Silembong. Dah geus modal atau hirup kene. Pikeun kibuyut ireng jeung anu sejena memang boga pamikiran anu sarua. Hayang meunang kapastian ngeunaan kumaha nasibna Limbong si Singa Terbang. Sedengkeun anu keur dipikirkeunana harita Limbong si Singa Terbang geus bisa hanyat ka darat ti walunganana. Ditulungan ku jalma anu kabeneran sok ngecrik lauk. Saterusna ku eta jalma anu nulungan sanggeusna nyaho kaayaan Limbong henteu bisa ningali harita dibawa ka jalan Pilemuran. Tapi jalma anu nulungan teh henteu bisa terus ngabaturan da puguh manehna oge boga keperluan rek ngecrik lauk. Akhirna Limbong si Singa Terbang harita maksakeun leumpang sok sanajan bari jeung ngato da puguh panon teu bisa ningali sasar teu bisa dibeuntakeun. Geus kitu we diparengkeunana baraya. Harita Limbong si Singa Terbang anu lempang lalaunan bari jeung ngatog teh beut pasarandog jeung Mbah Jenggala Katut Narantaka anu keur lumampah rek ka sumur Lagok Panamping. Ningali kaayaan Limbong si Singa Terbang anu lempang ngatog karagok. Harita Mbah Jenggala ngeureunkeun lengkahna. Merhatikeun kaayaan Limbong baitus nyarita ka Narantaka anu jadi muridna. Bilih kana kaayaan mah eta jalma teh wana Jawa Narantaka. Malah ku saretan oge kula bisa nyaho eta jalma teh mibanda kamampuan ilmu silat anu leuwih ti cukup Rantaka. Sing sabeurkeun beusi anu henteu bisa ningali eta jalma teh. Lempang ngabangun anu karagok ngatog gawas kitu geuningan. Bener mah guru. Sigana teu ningali ta jelema teh. Da peureum wae geuningan. Panonna oge teu bisa beunta. Jika urang sampeureun. Narantaka harita terus nyampeurkeun ka lebah Limbong si Singa Terbang. Anu harita ngeureunkeun lengkahna sabab ngadenge surah jalma anu lempang jeung terus ngobrol.
narantaka da puguh geus kalatika seketan pangdengena harita mehna bisa ngadenge suara lingkahna narantaka anu datang nyamperkeun ka lebah manehna. Sedengkeun narantaka sangeusna deukeut ka Limbong si singa terbang terus nyarita. Kunaon eta panon siga anu teu bisa beunta geuningan ti sana? Paingan lempang atok jeung karagok. Satya kisana teh. Limbong si singa terbang sok sanajan can bisa nyarita basa Sunda, tapi kawilang ngartieun kana caritana narantaka dina waktu harita. Siapa pula kau ini, Pak? Aku punya nama Limbong si singa teh, Pak. Terus kau sendiri mau apa datang kemari mendekati aku, Pak? Dari kana logat eta mah bisa berangkat katanya. Kuring anu kata lama narantaka sebut pelah rantaka datangnya penting ka dieu lantaran ngerasa penasaran ningali Andika lempang bangun anu ngato karagok. Memangnya kenapa panon si abang sampai tidak bisa bentar teh? Jadi kau punya nama rantaka? Memang betul. Kedua mataku tak bisa buka, Pak. Aku jadi tak bisa melihat seperti ini. Aku punya mata ditutup sama si jari sakti, Pak. Dia orang bertarung melawan aku. Tetapi curang, Pak. Macam mana pula aku jadi seperti ini? Padahal aku mendapat tugas dari Ki Buyut Ireng untuk menggempur musuh di dusun Padembong, Pak. Ngadenge Limbong nyebutkeun ngaran Ki Buyut Ireng. Harita narantaka jadi katarik perhatianana. Saterusna harita nyarita. Jadi si abang teh orangnya Ki Buyut Ireng. Aku bukan orang sembarangan rantaka. Aku jago kepercayaan Ki Buyut Ireng yang mendapat tugas memimpin kekuatan barisan dari Banjar Gunung, Pak. Yaitu untuk menggempur kekuatan musuh yang dipimpin sama itu si Jari Sakti. Lalu, apa pula kepentingan kau bertanya seperti itu, rantaka? Ya, kuring katarik perhatian ya ku si abang, ku si abang jago kepercayaan Ki Buyut Ireng. Tapi jadi tebarbu oge ya ngobrol jeung jalma anu tidak bisa melihat mah. Narantaka nyelang ngareta Mbah Jenggala anu jadi guruna. Anu direret bangun anu surti. Harita terus datang nyampeurkeun. Sangeusna deukeut Mbah Jenggala terus nyarita ditujukeun ka Limbong si singa terbang. Kula adalah Mbah Jenggala guru narantaka. Kula geus ngadenge ngaran Andika teh Limbong si singa terbang ya. Ayeuna keur boga masalah panon teu bisa dibentakeun. Bangaruh tina totokan lawan. Walau paruguh ngobrolna oge ari panon Andika seperti kieu kaya lama Limbong. Tuh maksud mau bantu tolong aku Mbah Jenggala? Kalau memang begitu coba bantu aku, Bah. Supaya ini mata bisa buka lagi, Bah. Macam mana bisa melihat seperti ini? Macam mana kau seorang guru kalau tidak mampu pulihkan keadaan mataku, Mbah Jenggala? Jangan salempang kamu Limbong. Cetek urusan kieu mah. Mbah Jenggala ngusapkeun jempol katuhuna kana lebah juru panona Limbong duanana. Dadak sakala sapasang panon Limbong si singa terbang teh langsung bisa bentak deui. Puguh we Limbong si singa terbang kaget pacampur jeung bunga. Kaget lantaran saukur ngusapkeun jempol katuhuna kana belah juru panon duanana. Langsung mbahna bisa bentak jeung ningali deui. Limbong si singa terbang neuteub ka Mbah Jenggala anu mundur dua langkah. Limbong harita terus nyarita.
Hebat kali kau Mbah Jenggala. Aku punya mata bisa buka lagi dan melihat, Mbah. Kau benar-benar punya kemampuan ilmu yang hebat, Mbah Jenggala. Aku ucap terima kasih. Kau sudah tolong aku, Mbah Jenggala. Ya, ditolong deh. Supaya paruguh ngobrolnya. Tadi sudah kadenge sama pula. Ahli kata jago kepercayaan kibiut irangnya. Betul kali, Mbah Jenggala. Betul. Aku mendapat tugas memimpin kekuatan barisan, Mbak. Yaitu untuk menggempur musuh di dusun Panemong, Mbak. Tapi ternyata aku dikenakan sejari sakti, Mbak. Dia curang menutup kedua mataku ini, Mbak. Macam mana pula bertahun seperti ini? Rangkakah hari Tamilu Mairan di caritaan ditujukan ke Limbong si singa terbang? Kuring aina rek ngomong jeung si abang ye. Ngeunaan kibuyut ireng anu ngawasa di Banjargulung. Kuring oge kung singa denge, Bang. Balah terus terang sangeusna urusan jeung Sirawing beres. Kuring jeung Mbah Jenggala rek ngahaja datang ka Banjargulung, Bang. Sebentar dulu Rendaga. Terus terang aku kaget, Mbah. Kaget. Ada apa pula urusan dengan Sirawing, Mbah? Itu Sirawing bukan jago sembarangan, Rendaga. Sudah beda bertahun. Terus terang aku dikalahkan sama itu Sirawing, Mbah. Sarua kuring memang kasuran eleh jagatan ku Sirawing teh. Anu mata kuring geus minta bantuan ke anu jadi guru. Sabab Sirawing memang geus nantang ka guru kuring, Bang. Sangkan datang ke Sumber Lembok Panamping, tempat cicingna Sirawing. Jadi eta Sirawing teh bakal diperenan dibinasakeun ku Mbah Jenggala guru kuring, Bang. Terus apa pula kau punya tujuan datang ke Banjargulung setelah kasih mampus itu Sirawing, Bang? Aku pikir kau tak punya urusan dengan kibiut ini. Memang terbuka masalah, Bang. Ngan si abang kudu ngarti, Bang. Kuring jeung Mbah Jenggala datang ke Banjargulung teh rek ngajajal agen pangartina. Ku kuring bakal dibuktikan anu bakal bisa ngawasa dunya kajawaraan mah lain kibiut ireng, Bang. Tapi ieu Mbah Jenggala guru kuring. Limbong si singa terbang kerung ngaret Mbah Jenggala terus nyarita. Macam mana pula Serentaka bisa-bisa seperti itu? Mbah Jenggala, apa memang benar apa yang diucapkan kau punya murid Mbah Jenggala? Betul, Limbong. Sanggeusna pula ngabinasakeun Sirawing. Mangka pula duaan bakatus datang ke Banjargulung. Terus terang pula hayang ngabuktikeun. Nepikeun ka mana kahebatan ilmu kibiut ireng. Anu cenah boga karep hayang ngawasa dunya kajawaraan. Jadi wajar we mun deui kula ngarasa penasaran. Hayang ngajajal kana kemampuan ajen pangartina kibiut ireng. Muli kula anu unggul wangkal dulu kula jeung Rantaka lu bakal terus ngawasa Banjargulung. Sarta tulus atau lulus banglus ngawasa dunya kajawaraan. Gitu teh. Kali balik ka Limbong. Limbong ngahulang sakedeung terus nyarita deui di baru jeung seri. Bocah budak-budak kau. Wah, Mbah Jenggala. Terus terang aku percaya kau punya kemampuan ilmu yang hebat. Tetapi untuk dapat mengalahkan kibiut ireng, kau benar-benar mimpi. Mimpi, Mbah Jenggala. Aku berani bertaruh, Mbah. Kau tak mungkin dapat kalahkan penguasa yang agung kibiut ireng. Jangan harap kau bisa menang, Mbah Jenggala. Narantaka jadi kasihung adanya Limbong si singa terbang. Nyari tanah bangun anu nganggap enteng karena kemampuan ilmu anu jadi guruna. Ulah sambarangan ngomong mana Limbong.
Bapak puru-purin mual mampu ngukuran aja pangartina kibuik ireng. Maneh kudu nyaho. Mbah Jenggala guru kuring boga kekuatan ilmu anu hebat euy. Anu moal bisa diimbangan ku kibuyut ireng. Bisi maneh penasaran hayang ngabuktikeun kehebatan kekuatan ilmu guru kuring. Sok langsung jajal ku maneh. Sok jajal enak keneh dibong. Buktikeun kemampuan dari maneh. Anu cenah jago kepercayaan kibuyut ireng. Sok buktikeun. Kira berbulan kau jadi marah seperti ini dan takah. Yang aku katakan memang benar pula adanya. Kau bilang aku harus membuktikan kemampuan diri. Untuk menguji kemampuan kekuatan ilmu kau punya guru bah. Begitu yang kau maksud. Benar. Dengarkan ku marah rimbau. Pikir ngumpulan cago seperti mana Mbah Jenggala guru kuring moal kudu make ngagunakeun jurus ilmu silat sia. Cukup ku ngagunakeun kekuatan sorak dina ilmu pangraja. Jiwa mangka didinya. Maksud kau? Ilmu pangraja jiwa. Lamun guru kuring geus ngagunakeun ilmu pangraja jiwa mangka didinya geus moal bisa daya limbong. Limbong si singa terbang jadi kahudang amarah. Nah, sangkan dianggap enteng kunaran kakak. Harita limbong si singa terbang muranang kambah Jenggala terus nyarita. Terjada ku sombong pula Mbah Jenggala. Beraninya kau anggap enteng aku bah. Kupikir setelah tolong terus akan aku biarkan pula kau bicara seperti itu bah. Macam mana pula bertahan tanpa melakukan jurus ilmu silat. Pertolongan macam seperti itu bah. Macam mana pula kau? Alah. Maka dari itu kaya masuk kue gunakan kemampuan ilmu silat Andi Kalimong. Keluarkan pangabisa teh untuk kedua asa sabab bikin ngayunan andika diri kulak muareka gunakan jurus ilmu silat. Engke bakal kabandungan kumaha kahebatan ilmu pangrajah jiwa anu bakal digunakan ku kula Limong. Kau benar-benar sombong kali Jenggala. Aku akan buktikan kemampuan, Mbak. Kau jangan menyesal pula kalau kemudian akhir dari pertarungan ini kau yang akan aku robohkan, Mbak. Bersiaplah kau Jenggala. Aku beri saran macam mana pula kau punya kehebatan ilmu. Limbong si singa terbang harita geus teu asa-asa. Lantaran hayang ngabuktikeun kemampuan diri sapinuhna, manehna langsung bakal ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Mbah Jenggala kayaan sikapna seperti keur ngayunan ini wali ini si jarum racun. Mancuh dina tangtunganana. Dampalengan katuh diantelkeun kana dada anak bari mencrong kalau jadi lawan bari terus nyarita. Geteran surana ngandung kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi. Mangaruhan kana jiwana limbong si singa terbang anu rek ngagunakeun sorak gaurna singa mangrupa kekuatan pamungkasna. Tapi limbong teu kaburu ngagunakeun kekuatan pamungkasna. Sabab kaburu kapangaruhan ku geteran surana Mbah Jenggala. Cicing, langtung kawas patung Andi Kalimong. Geus itu kudu gerak, tetap cicing di tempat Andi Kalimong. Tetap cicing, ulah gerak, cicing Andi Kalimong. Limbong si singa terbang pikiranana jadi mancawura kepugu. Teu beda ti anu kabur pangacian antara jalma anu teu ngarakalongeun molohok bengong tepugu. Kejadian saterusna Mbah Jenggala lempang nyamperkeun ka hareupeun limbong si singa terbang. Sangeusna deukeut dampal leungeun katu Mbah Jenggala nepak dadana limbong. Katingalina mah bangun anu taya tanagaan. Tapi cumarapna ka limbong si singa terbang harita terusna cengkang ka tukang.
Geus waktuna harika kudu rubuh maring lembah Limbong. Heuh, praktis. Masih mula-mula kau. Limbong si singa terbang ngagero kaget bainahan ka nyeri. Jengkang, jebut. Limbong si singa terbang rubuh ngababengkang maring lemah. Bareng jeung badana anu rubuh maring lemah, kasadaran Limbong jadi pulih deui. Bubuh we kaget anu lain dikieuna. Limbong si singa terbang sabab ngan ukur ku sageprakan manehna geus rubuh ku Mbah Jenggala. Narantaka merhatikeun ka lebah Limbong si singa terbang anu rekonel hudang baitus nyarita di barung jeung seuri. Asok hudang Limbong, hudang. Cepet bangun kamu teh. Wah, nanaonan teh. Alah, kemampuan dari mana? Keur guru kuring Mbah Jenggala mah kakuatan ilmu pangrajah jiwa jeung tapak sawidak lain tandingan keur maneh Limbong. Hasok gancang budak ah. Awas budak wae. Masih kene untung Mbah Jenggala teu ngagunakeun kakuatan ilmu tapak sawidak anu sabenerna. Mun binasa cilaka. Awak maneh geus paburisat Limbong. Harita Limbong si singa terbang onel hudang bari terus cengkat nangtung. Sumengirnahan ka nyeri leungeun kencana nya pengandadana. Kituna teh bari ngakeureunan ngomong sorangan. Kekuatan ilmu apa pula yang digunakan si Mbah Jenggala, bah? Alamak, tiba-tiba saja aku jadi roboh terjengkang aku. Luar biasa sekali. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang ku alami, bah. Alamak, si Mbah Jenggala sudah sampai pada tahapan kekuatan ilmu tingkat tinggi rupanya. Alamak, aku bukan telinganya, bah. Limbong si singa terbang bari masih keneh sumengir ngarasakeun ka nyeri dina dadana. Harita terus lempang muru nyamperkeun ka lebah Eyang Jenggala jeung Narantaka. Sanggeusna deukeut samemeh Limbong nyarita geus dipiheulaan ku Narantaka. Ayeuna geus kabuktian pan kemampuan silat si abang teh eueuh nanaonan digunakeun pikeun ngaeunan Mbah Jenggala mah. Kumaha si abang? Geus percaya ina mah karena kahebatan ilmu guru kuring. Percaya tidak. Macam mana pula aku tak percaya, bah. Apa yang aku alami benar-benar hampir tak aku percaya. Tiba-tiba saja aku roboh terlintang. Dan dadaku sakit. Sakitnya di sini. Tidak ada, bukan di wujud. Di sini, Kak, bah. Mbah Jenggala ternyata sungguh kau berilmu tinggi, Mbak. Sekarang aku percaya kau memang layak untuk bertarung dengan Kibiut Ireng, Mbak. Mula nika geus benar percaya, Mbak. Hungke kari bejakeun we ka Kibiut Ireng di Banjarbulu. Dina waktu nu moarila deui kula jeung Narantaka murid kula bakal aya datang ka Banjarbulu. Kula bakal ngajajal kemampuan jeung kekuatan ilmuna Kibiut Ireng. Oh, sakumaha anu tadi ceritakeun ku murid kula Narantaka. Aku mengerti apa yang